Kunaon hoyong bisnis nanas madu. Anu istilah nanas madu di Karawang teh sakedik. Masa pasar luas tapi anu istilah sakedik. Nah, terus kesempatan bisnis nanas madu teh sabaraha luasna? Luas banget. Anu seueur hoyong nanas kan seueur ti budak alit dugi ka aki-aki sareng ini nih. Situ mah. Terus manfaat nanas madu teh naon wae? Manfaat nanas madu teh seueur kanggo kesehatan, mengandung vitamin C, antioksidan tinggi, nurunkeun kolesterol, rematik. Seueur lah pokona mah kanggo soca geus sae. Naon bedana danas madu sareng danas nu sejen? Ari danas anu sejen mah rata-rata ageung sareng haseum. Mari sakedik, ari danas madu mah aralit di manis. Anu alit ge manis, anu ageung ge manis. Nah, terus pangsa pasar nanas teh kumaha? Pangsa pasar nanas luas, asal tahu cara memasarkannya. Terus danas madu di kisaran hargana sabaraha sih? Ari nanas madu teh 3 ukuran, anu alit kisaran 2.000, aya anu sedang kisaran 4.000, anu ageung kisaran 8.000. Geus mah.